Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia bala dongeng mancomania. Pada mancowar salam dunya kumah daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan tekirang sapapaosna. Tetap yang dina panang tayungan Gusti Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana, jam tayang dongeng mancomania wih deui ka jam tayang kapungkur anu sateu acan sasi saumnya. Nyaeta pasisiang sabada lohor atanapi tabuh duaan tabuh tiluan. Urang keur deui dongengna anu judulna Algojo Gunung Sodong. Ieu dongeng teh rekan aki nyalira oge didongengkeun ku aki minangka serial silat Jawara Bajigur Sakti. Kumaha saterasna lalakon Algojo Gunung Sodong teh urang teraskeun bae urang keur ieu di bagian anu katilu ayeuna nya. Pamirsa sadayana anu nembean pisan manco nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asakan di subscribe we ditoel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi atanapi beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Mudah-mudahan sadayana tetep aya dina kabarokahan kasinugrahannya. Amin ya robbal alamin. Pada yang kolong kena waktu semangga orang amparkeun deui samak kabuitanana atuh par samakna sor aya citeh panasna pamirsa sareng goreng ulena mangga kaparayun sadayana prung Isuk masih rebun-rebun pisan sawaktu 5 urang murid paguron Gunung Pancar Indit pikeun ngalacai di walungan waya di lamping Gunung Pancar belah wetan. Sawaktu srog tepi ka tempat biasa ngalacai, salimana ting rarenja greuwas sabab di sisi walungan geus pabalatak aya genep mayit jalma. Karuas murid-murid anu limaan beki nambahan sawaktu maranehna mariksa genep mayit anu patulayah di sisi walungan. Geuning, ieu mah genep batur urang anu ditugaskeun pikeun balanja ka lembur, ceuk salah saurang murid anu pangheulana mariksa mayit. Aya kajadian naon atuh nya anu sabenerna saha ieu teh anu geus teganana sadulu-dulu urang, ceuk murid anu sejena. Tungguan weh anu sajen tungguan di dinya kuring jeung Dasep rek laporan ka guru, cek murid anu bieu mariksa mayit anu ngaranna teh Sutisna. Hanya tutis gancangnya ulah lila-lila keung yeuh walon baturna. Sutisna jeung Dasep gancang lumampah nuju ka paguron sedengkeun anu tiluan jaga di eta tempat. Kusabab jarak antara walungan jeung paguron teh teu pati jauh. Atuh teu lila ge Sutisna jeung Dasep geus baralik deui bari dibarengan ku 4 urang tokoh tingkat 4 anu salah saurangna nyaeta Santiaji. Santiaji jeung baturna gancang mariksa gayaan genep mayit. Kang, aya kajadian naon anu sabenerna teh Kang? Kamari saurang murid maot di panto gerbang. Ayeuna genep urang geus jadi mayit di sisi walungan, tanya Sutisna. Teu apalah Kang ge teuing aya naon ieu teh. Walon Santiaji manehna teu daekeun wakca balaka sabab dilarang ku guruna. Ayeuna mah hayu urang bawa layon dulu-dulur urang ieu ka payuneun guru supaya urang ngapal naon anu sabenerna geus kajadian, ceuk Santiaji. Geus kitu mah sakabeh mayit teh dibawa ka paguron para murid. Teu geuleuheun sabab mayitna ge masih alanyar. Ki Sukmalalana jeung Ki Surya Kancana
anu kakarak mulang sageus nyilidik anu nandasa 15 cajaka ngahuleng netep genep layon muridna anu harita ngajajar di hareupeunana. Paroman Kisuk Malalana anu biasana tenang tara katempo ambak harita masorot panona aya kilatan beureum tandaning amarahna ka hudang. Ambek sabab ningali murid-muridna tiwas ditandasa batur bari jeung teu tuah teu dosa. Tapi sanajan sakumaha ambekna ge Kisuk Malalana masih bisa ngadalikeun amarahna. Beda deui jeung Ki Surya Kancana. Ki Surya Kancana teu bisa nahan amarahna manehna ngagajleng ka hareupeun hiji tangkal badag hiu kebro tangkal teh diteungel ku Ki Surya Kancana purobot kubrak. Tangkal sagede beuteung muning teh peungas tuluy rungkad ka tukang. Murid-murid anu nyaksian colohok bengong sabab kakarak harita maranehna nyaksian kahebatan tenggelan Ki Surya Kancana. Hapunten Kang, lain kuring pamer ilmu di hareupeun murid-murid, tapi lamun amarah kuring teh disalurkeun sirah kuring bakal bejat. Kang, idinan kuring pikeun nyelidik ieu kajadian. Kisuk Malalana anu apal kana sifat adi sapaguruna ungeuk nya tujuan sabab da cumah sanajan diulah Ki Surya Kancana mah pasti rarencepan kaluar pikeun neangan jalma anu geus nandasa murid-muridna. Ya kuah Kang di dinan kiadi ngan ka ade kudu asak jeje ulah tepi ka salah sasaran ulah nindak jalma anu can pasti ngalakukeunana oge sing hati-hati. Atur nuhun Kang, kuring ayeuna keneh bakal lumampah. Ki Surya Kancana rengku hormat ka Kisuk Malalana saterusna ngablesat lumampah kaluar ti jero paguron. Ningali Ki Surya lumampah Santiaji oge ka hudang ngerasa tanggung jawabna. Guru, hapunten jisi abdi nyuhunkeun tugas guru. Kage mantosan nyelidik ieu masalah. Ulah dugi ka Guru Surya nyalira bae naluntik ieu kajantenan. Heug Santiaji. Sabab sanajan teu dipenda ge kaula bakal mere tugas ka anjeun jeung batur anjeun pikeun milu nyelidik kejadian-kejadian aneh anu karanapan ku paguron urang. Anjeun jeung batur anjeun wayahna turun gunung asup ka lembur-lembur anu biasa dipake balanja murid-murid. Silidik naon anu sabenerna geus kajadian, saha anu nyaho warga lembur aya anu hafaleun. Kade salila ngalaksanakeun tugas, hidup kudu nyamar ulah nyerikeun murid paguron Gunung Pancar supaya teu kaincar ku musuh-musuh urang. Urang teh can apal saha musuh urang anu sanyana. Terus mun rek turun ka lembur wayahna lumampahna dina wanci beuting, tah anu sajena tugas hidup pulasara dulur-dulur hidup anu genepan sakumaha mistina. Geus dibagi tugas mah atuh murid-murid teh bubar. Murid tingkat 4 nyiapkeun pikeun panyamaran sedangkan anu sajena ngurebkeun genep layon dulur papagurona. Wanci can tepi ka tengah poe tapi panasna panon poe harita. Panon poe-poe harita kawas wanci tengah poe. Langit lenglang daya aling-aling mega bodas anu biasana tinggal rumpluk ngiles ting ka mana. Ieu anu nyababkeun panon poe sama menanyorotkeun sinarna taya anu ngahalangan atawa mindingan. Saurang lalaki tengah tuh lempang mapajan lembur, nyata lembur Karang Tengah. Lembur Karang Tengah teh salah sahiji lembur anu aya di suku Gunung Pancar. Eta lalaki make baju bodas di calana hideung pepakean bebasa janaker. Bahan age tina bahan kain kasar anu murah. Eta lalaki teh taya lian Ki Surya Kancana anu keur nyelidik saha anu sabenerna nu geus jadi rajapati di wewengkon Gunung Pancar.
Geus aya samingguna Ki Surya Kancana nguriling kaunggal lemur anu aya di sabudeureun Gunung Pancar. Kawas ka lembur babakan Madang, Cikunir, sarta harita ka lembur Karang Tengah. Maksudnya taya lian pikeun nyiaran beja atawa selentingan anu jadi pituduh kana pasoalan anu keur dihareupan ku paguron Gunung Pancar. Tapi geus aya samingguna kukurilingan keluar asup lembur sarta mapai-mapai lamping jeung pileuweungan. Rajapati anu sabenerna teh can keneh kapanggih malah mah taya raratana acan. Tapi ku sabab katekunan Ki Surya Kancana sarta sumangatna anu ngagedur didorong ku rasa tanggung jawab anu gede. Tapi kapoe harita Ki Surya Kancana can ngeureunkeun panaluntikanana. Ki Surya Kancana leumpang harita mapai jalan tengah lemur manehna nuju ka hiji warung sangu anu aya di tungtung jalan. Ki Surya Kancana rada bunga sabab kaayaan di jero warung sangu teh teu pati rame ukur aya 4 urang anu keur dalahar. Kek Ki Surya diuk salah sahiji kursi hareupeun meja anu aya di sisieun jandela. Ngahaja milih deket jandela supaya Ki Surya bisa laluasa nalingakeun kaayaan di luar warung. Leungeun katuh Ki Surya ngagupay ka salah seorang palayan. Si palayan anu digupayan nyamperkeun. "Bade tuang Abah?" tanya si palayan. "Nya, Jang. Aya naon wae deungeunna teh?" "Aya bakakak hayam, aya cobek belut, oseng lemer, oseng lemer ditumis, pais impun sareng kere daging mencek wah." "Dah kere daging mencek we nya. Deungeunna mah Jang tambahan we ku sambalna nu medok sarta surawung jeung takokak pikeun lalabna nya. Sumuhun, sumangga bahan rosan sakedap." Si palayan tuluy ngaleos pikeun nadunan pesenana Ki Surya Kancana. Telila dina meja Ki Surya Kancana geus ngabarah kaya sapiring sangu ngebul keneh hanyar ngakeul. Anu ditumpangan ku kere daging mencek anyar meunang ngagoreng. Terus aya sambal dina pisin leutik tina taneuh liat. Dieusi ku surawung oge jeung takokak. "Waduh bangunungeun aya kere mencekna," gerantos Ki Surya bari langsung ngahuapkeun sangu jeung kere mencek. "Aduh nya bae nya amisya gurih nikmatna keur didorong ku sambal jeung takokak aduh nikmat ya dahar teh." Bari ponyo dahar ceulik Ki Surya anu seukeut tetep dipasang pikeun ngadedengekeun obrolan anu keur jarajan. Ki Surya teh rada curinghak sawaktu 2 urang anu aya di meja hareupeunana cacarita. "Sadul, huing mah banget teu ngarti euy. Nah, korbanna barudak ngora bae nya kamari geus kapanggih deui tah. Budak ngora anu leungit teh ning awakna rangsak euy, dagingna beak digorogot. Teuing ku sato galak, teuing ku bangsa silu mandul." "Oh, Din. Untungna urang mah geus bangkotan maksudna geus kolot." "Liat meureunnya moal beukieun ka daging urang mah da geus liat." Ki Surya Kancana gancang mereskeun daharna satulina nangtung leumpang ngadeuketan ka meja jalma nu keur gunem catur. "Punten Ki Silah. Kuring teh penasaran ngadenge dongengna Ki Silah duaan anu kadenge matak pikasieun. Meunang kuring gabung milu diuk di dieu pikeun ngarungukeun dongeng Ki Silah," ceuk Ki Surya Kancana. Mangga bah, mangga calik walon anu duaan." Atuh gek bae Ki Surya diuk milu nimrung ka jalma nu duaan.
Geus ilahar sifat jalma sok resep lamun dongengna bisa narik ati jalma sejen. Atuh didin beuki sumanget ngadongengna. Oke, hari kisila duaan de urang mana. Geningan apal kana kejadian eta, tanya Ki Surya. Kami mah padagang kuriling bah anu ngahaja kukurilingan we nguriling kaunggal lembur pikeun dagang parabot dapur. Ya jadi kami teh apa lamun aya kejadian anu aheng di unggal lembur. Oh gitu. Pantesan atuh. Terus kumaha kejadian mayit anu pikasieun deh. Oke bah. 2 poe kamarinya aya budak umuran 14 tahunan leungit teu pupugu sawaktu keur nguseup di walungan. Tah keur tadi isuk mayit teh kapanggih di sisi leuweung belah kaler anu deukeut jeung wates lembur. Eta mayit teh geus ruksak, jeroanana leungit, awakna pasiksak, dagingna nyesa saeutik, kawas tapak digorogot ku sato galak. Ki Surya pura-pura masang paroman sieun ngarah 2 jalma teu curiga. Ulah sieun kitu bah, sabab culik teh geuningan beukina ka budak ngora bah. Anu geus kolot mah aman moal beukieun kan geus liat dagingna mah. Kudan gitunya. Ke hari eta kejadian teh di mana kejadianana? Di dieu bah di lembur Karang Tengah. Palias. Geus jadi muring kak bulu punuk ngadengekeun dongeng kisilah mah. Ki Surya pura-pura sieun manehna gancang nangtung satulina mayar urut daharna. Geus kitu mah Ki Surya teh langsung keluar ti warung sangu, langsung kebat nuju ka sisi lembur belah kaler. Tapi ka sisi leuweung Ki Surya mariksa kayaan di sabudureun eta tempat, tapi kayaan teh sepi jempling eueuh tukang ngalasuluh-suluh acan. Sigana bae warga lembur sarieun teu wani ngulampreng ka belah dinya. Ki Surya terus mapai sisi leuweung ka arah wetan. Ki Surya ngadadak ngeureunkeun lengkahna sabab ceulina anu seukeut ngadenge lengkah suku anu berat ka cida. Lengkah suku beuki ngadeukeut, teu lila pucunghul aya saurang jalma jangkung badag mucunghul ti jero leuweung. Beungeutna godegan bau kanal bari kumisna jadi badag. Aduh, geus ngurubuk deui teh beudeng teh deuh. Kawasna cacing-cacing di jero beudeng aing geus hayangeun deui ngadahar daging jajakan nu seger sata amis ka cida. Ceuk eta jalma bari leungeun katuhuna ngusap-ngusap kana beuteungna anu bureuteu. Ban telu mani-maniang. Anu mucunghul teh daya lian gandarwo leuweung jagal. Gandarwo leuweung jagal ngadadak ungas ingus. Bau daging ya. Bau daging kolot ya mah. Bau daging liat Bau teungeunah ieu mah yeuh. Keluar si aki-aki bau daging teh. Anjeun matak mural yeuh. Pikeun kaula mah. Ceuk gandarwo leuweung jagal. Edan ieu jalma pangambeuna seugeut pisan tapi kaapal bau daging aing. Kedantes Ki Surya Kancana. Ki Surya Kancana gancang keluar tina panyumputanana. Kenaon maneh nyumput di dinya Rek nalingakeun kaula. Sentak si gandarwo bari molotot ke arah Ki Surya. Teu kuring maukur kabeneran we ngaliwat. Sada hayang Ki jadi nguliwat heula ka satukang tangkal da bisi aya nu nempo atuh. Ari pek teh torojo lanjeun datang. Oh gitu. Kancang itu. Inggah. Bau daging anjeun matak mural kana beuteung yeuh. Ceuk si gandarwo bari dampal leungeunna digerakeun kawasan nu ngagebah ka laleur. Tapi na luar biasa. Aya saranggem angin tarik anu ngadius ka arah awakna Ki Surya Kancana. Ki Surya Kancana gancang namengan awakna ku tanaga jero sawaktu angin datang. Ki Surya ngahampangkeun tincakanana kana lemah hiuk gelebug celeng we. Awak Ki Surya Kancana teh mah celeng aya kana 5 tumbakna.
Ki Surya pura-pura ngudupung, sedangkan genderuwo leuweung jaga leumpang nuluykeun lumampahna. Hai ngasasa kae da jalma. Sateanya duh, nu jelas mamanehna teh tokoh silat golongan hideung. Ki Surya nginget-nginget ngaran eta jalma, sanggeus Ki Surya inget Ki Surya gancang ngolebat, ngudag ka genderuwo leuweung jagal. Tunggu, Ki Surya ngagero, genderuwo leuweung jagal ngareunkeun lengkahna, manehna malik ka arah Ki Surya. Si kolot teh, nuturkeun deh, aya naon aja nutur kaula heh? Itu tuh aya tukang awug, urang jajan heula yuk. Cek Ki Surya bari nunjuk ka arah wetan, bener wae aya nu ngalenghoy saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko, sedangkan leungeun katuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh yeuh Abah, yeuh Kang. Sok atuh tah sigana mah yeuh pasti jajana ieu mah loba da rewo gembul sigana awakna ge meuni siga raksasa. Dede mujekil sigana ye. Ye sok jarajan heula ye ibi nyanak awug ye hanet keneh gira amis raos kareueut matak dedeyeun ye awug ibi mah cek mancoman ge. Dede tah ye urap jagong gurih nikmat matak wareg ye. Pohar apa miarsa. Si oreng mah nya anu dongkap Dewi Sarwiti anu ngider ka palih dieu. Pamirsa sadayana atuh cag urang teu heula di handelem sieum geus sampureun, urang teu di hanjuang siang geus alaeun, urang sampur di bagian salajengna lalakon genderuwo di Algojo Gunung Sodong nya bagian anu katilu. Sakitu heula dongengna panganteur lelesonnya pangiring leleson siang. Pamirsa nu tos capek nyiar kipayahnya oge kangge mulangkeun katineung kana dongeng-dongeng kapungkur pamirsa di zaman urang ada repong payunan radionya. Ayeuna mah payunan HP ngadepongna. Aya sawe nu tos hadir aya Kang Topik Abadi Tikircona, Kang Anam Ciamis sargep yeuh Ki sumuhun atur nuhun teh Radele teh Satya Bandungan. Kang Didin Saripudin di Palembang hadir, Kang Rudiat Channel Tasikmalaya hadir manco nah di Palihan Sumedang. Waalaikumsalam alhamdulillah manco mania Sumedang hadir Ki enjing beri ngopi mantep pokokna mah nopis. Kang Rasim Haji moge teh Linda Imu tatur nuhun hadirna di Bandung nanya teh Intan Ramadina ge 3 Rutna hadir, Kang Setia Budi manco mania Tasik manco bari ngopi kitu oge Kang Asep Saipullah ti Cibuntu, teh Yulinda Belia nya di Tasikmalaya sami tur nuhun. Kang Asep Suherman di Bekasina hadir manco. Waalaikumsalam rampes alhamdulillah tos medade carios noenggal Algojo Gunung Sodong di channel manco mania tur nuhun Ki sami-sami. Mugi aki aya dina ginanjar kawilujengan amin. Kang Agus Sumantri hadir 3 Rutna tur nuhun. Kang Prabu Arjuna oge tetep pogo ti Ciamis kitu oge teh Tami Malihan nu hadir di Palihan Ciamis nya. Kang Prabu Arjuna oge ti Banjar Ciamis sami caket. Aya Kang Agus Suwadiningrat assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Sehat sadayana manco mania medar dongeng deui Ki Sor atur nuhun urang Bandung Batu Jajarnya. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur. Sakitu heula urang cekapkeun dongengna kinamit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.